Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru anu kusim kuring dipi hormat sareng rerencangan anu kusim kuring dipi kacinta. Sagala puja sinaran puji urang sanggakeun ka Gusti Allah Maha Suci. Salawat sinaran salam mugia tercurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengahkantun ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabiin tur ka urang salaku umatna. Hadirin anu sami-sami hadir, langkung tipayon sen kuring ngahaturkeun nuhun parantos tiasa mangpulung patepung urang paamprok jonghok di ieu tempat. Sakumaha urang nyaho di zaman ayeuna pangaruh kesenian anu jolna ti luar teu tiasa kasingkahan kaasup dina widang kasenian tah ieu mata ngahariwangkeun sabab seueur murang kali urang Sunda anu leuwih mikawanoh kana kasenian anu jolna ti luar batan ti kasenian orang Sunda ditinggal ti karuhun. Teu salah upami urang nyeli kasenian anu jolna ti luar, tapi urang ge urang nguruhokeun kasenian urang sorangan nyaeta kasenian urang Sunda. Hadirin anu sami-sami hadir, miara kesenian Sunda dengan saukur ngapakeun alat-alat kesenianna anu leuwih alus mah urang diajar nabe kesenian alat-alat kesenian sangkan urang boga pangabisa teu eleh ku urang luar. Di sakola biasana aya alat-alat kesenian saperti calung, angklung, degung jeung sajabana. Tah ti ayeuna hayu urang mangpaatkeun sarana anu aya di sakola kalayan bimbingan ti Bapak jeung Ibu guru. Pamungkas mudah-mudahan ieu pedaran teh jadi panggeuing kangge kasingkuring khususna umna kasadayana. Nu dipihareup mudah-mudahan budaya Sunda teu leungit sarta terus nanjeur sapanjang zaman. Mung sakitu nu kapihatur hapunten bilih aya cariosan anu ngabentran kana tara ngabentur kana tuwur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.